Alhamdulillah guys, bisa ketemu lagi sama konten kreator bersama Abah Ocenda. Abah cina kenapa di sini? Abah teh kan lagi belajar konten ya teh, lagi belajar konten. Alhamdulillah ya teh di siang hari, ya teh di siang hari dikira-kira di siang hari makanya kira-kira jam 3 tah. Maklum kan amun HP na alus mah kudu nyieun konten teh kudu bisa-bisa. Iya nantinya tahun cerah itu tuh matahari. Jadi najan HP alusnya merenang disorotkeun kana matahari mah merenang jadi burem. Jadi beungeut urang teh kudu katingali tah. Kudu katingali. Bukan alhamdulillah najan HP goreng ge ai bisa urang ieu nama kumaha urangna katang najan HP alus najan HP goreng ge. Bieu teh nyieun ieu nyieun video teh hampir gagal. Mawa HP teh 2 abah teh. Sadayana teh gaduh 3 HP teh HP mararahal wungkul. HP marahal wungkul. Dibebeutkeun ku incu guys. Dibebeutkeun ku incu. Tapi alhamdulillah ayeuna teh bisa alus deui tah ieu HP teh. Wabah bieu teh da panas meureunana ai ti beurang mah. Wabah teh bieu teh diusapan heula cigi pake cai. Nanti dicelupkeun heula. Tapi alhamdulillah ayeuna bisa cerah deui guys. Tah jadi kitu. Abah mah mun nyieun konten teh kumaha atuh da ai HP-na alus mah. HP-na alus. Insyaallah lah engke mah mun boga gaji, boga milik urang teh bisa meuli HP nu alus. Da boga HP alus ge ai teu dipake nanaonna meureun teu jadi mun teu mangfaat. Ieu mah pan najan HP goreng ge urang teh nyieun video daripada diteuneun di nu galeri, teuneun di nu galeri. Urang teh meureunan aya pake status teu pararogoh mah mending dijieun kieu tah sugan we atuh ka hareupna aya ieuan aya milikna. Nah, aya milikna tah. Jadi segala rupana ge pan urang teh kudu peka jadi jelema mah. Jadi kudu aya mangpaatna daripada nyieun video diteuneun di nu galeri bulukan dah. Pamamun aya dodolan. Batur mah kunjung geus dodolna cenah teu nempel, dodolna teu nempel. Alhamdulillah dodol Abah mah sok nempel wae. Unggal aya nu balik ti pasar sok nawaran dodol. Dodol ti Abah mah tara bulukan, begitu dibeli langsung didahar. Eta mah paran dodol, eta mah dodol eta dolar meureun. Abah mah dodolna dodol hideung. Pokona kadulur-dulur sing sareng sehat selalu berkah panjang umur banyak rezekinya hatur nuhun.